naon ke pasar? Lah, loba tanya teuing, karena ge jelema hirup. Astagfirullahaladzim. Kamarana sih ya. Neng euy, dari maot. Tina ninggalkeun kawin sareng pilihan mamahna. Memang lamun dicaritakeun perih. Naon ke pasar? Lah, loba tanya teuing, karena ge jelema hirup, atuh pasti loba apa ngabutuh mah. Iya, pokokna mah ya, tugas maya teh nganter Yuli, kege nyaho naon we anu dipeser di pasar. Heueuh atulah. Tapi kunaon masang jalan ka dieu? Iya, jauh jalan gede mah. Tah, ka dieu mah lumayan rada deket. Tapi Yuli,
asa rada karareung kieu nya. Geus lah, hayu abang ngomong deui. Itu kayak kekerobokan ngopoe kaasupan cai hirang unggul. Sarua aing ge mah. Buru-buru atuh lempang teh. Ampun aing ah. Dua mojang ek lewatkan dia. Astagfirullahaladzim. Kamarana sih ha. Coba garelis, coba HP nak halus ya. Mau kalau bawa duit lagi. Tuh, dah maneh mah cek aing oge tong jalan dieu. Ih, atuh da teh nyaho, da sugan teh moal kieu. Tuh, sia kemana ieu? Tuh, dah salah maneh. Ih, aing ah coba duaan deui. Woi. Wani-wani sia ka awewe jeung kisilet wani mah lain jeung awewe. Ih, lain kabelah dieu atuh tuh, kabelah ditu. Oh, iya gini. Palontong kalau Sugan teh iya. Kalem neng. saha sia sosokan jadi pahlawan. Nu kitu. Iya teh jelema teh ek nyangan lawas panding. Jelema ieu can nyaho gitu sorangan. Coba ane ke toko. Emang kuat. Aing kuat modal sih ya mah. Bedakeun. Sugan teh heueuh we. Gini modal gini eta. Awas aing keluarkeun terus. Salah. Iya neng. Nitip tas AA. Iya kacamatana pilih pepes. Tah neng kepali ditu heula bagian AA nu kieu maneh. Jurus naon eta teh Kang? Nu kieu teh gaya bangkong sapintreng keet. Tolomong kaleng belut di talian tong ngomong gandeng. Belut sekalian. Jual gue beli. Awas aing ngalawak kita mah. Gue siapa dia kayak itulah. Alus tah kitu tah. Teungel sabubuk naon nyigeskeun jalma kitu mah. Ih, Anjing. Dia masih jalu aing goblok. awas. Sia mah cek euy ka jedog keet. Bisa kayak itu aja. Hayang nasibna ciga si eta maneh teh. Hah? Can kapok. Tong disaruakeun babaturan aing jeung aing mah. Sok bener mah sia jawara di dia ketrukeun kana aing kabeh. Tong ngareureuh sia teh. Kerek digebrak sakit tuh geuning geus. Rawas. Kamu diketrukeun kabeh. Anjing. Kawan aja lah teh. Yuli. Wah. Tuh, tempo. Pokoknya mau naon euy. Ih, bisaan gitunya. Ih. Wey. Iya kami mah di dieu. Sakit tuh geuning ilmu teh. Teu apal we jo ngaleungit ka dieu. Anjir, bisa gitu jangan teh. Tong didinya orang turun di dia, orang tuluikeun. Oke. Bican sampah sia kana ilmu aing. Maya, tuh, ih leungit deui ih. Kemana? Atuh teuing teu nyaho.
Gening itu. Oh iya. Ampun. Ayo orang kaditu. Gas, ampun. Poal kang gede. Sok sia hudang minta ampura ieu nama ka budak awewe 2 itu. Neng, ka dieu. Gawat minta ampura. Gawat. Ampurannya, ampura. Lah nu kitu. Lah neng urang ge sarua makhluk Gusti Allah, bae da maneh geus minta hampura, geus ampun-ampunan. Kenai hampura we ayeuna mah. Mun sakali-kali deui kieu bagian saya. Geus ayeuna mah dihampura, ke lamun sakali-kali dibejakeun ka si A. Jik maneh ayeuna init, gawat, init. Cung, init balik cung. Tah kisilet. Oh, iya kisilet teh. Mohon gelis, ngomong-ngomong, ieu abi. Nuhun gelisnya. Ya, Sipang-nyepengkeun. Ya atur nuhunnya. Kecamatannya, Bos. Ya udah, sumuhun misami neng. Emang mereka mana? Ke pasar tah sih. Bade naon ke pasar? Teuing tah. Ayo we. Nya sok atunya hati-hati karasa nabi ge ayeuna teh bade futsal di teh waktos-tos mepet pisan. Kisilet malam minggu aya waktos teu. Pami tabuh 7 mah karasa nabi teh aya jadwal futsal. Pami tabuh 8 kata. Tabuh 8 kumaha lamun. Tabuh 8 abi ge sami kosong. Maksudna kumaha ya teh neng? Kira ngatos abi mah. Ih kisilet, da abi teh seueur lalaki nu hoyong ka bumi. Tapi bagi kisilet mah tabuh sabaraha oge tiasa. Komo kisilet bade ka bumi abi mah kudu subuh ge gae. Yuli ari si Asep kumaha? Lah neng kalau begitu nyara rambung bingung kaki siletna ge. Enggal sanes bade ka pasar ka bujeng iya tutup deh euna teh. Sok wa ditinggalikeun. Nya tuh manganya. Ya mangga hati-hatinya. Nya. Kamana gerah kang duloh teh? Pikir-pikir, wis mah hayo we nuan teu pasti. Jika nu gelo gerah hayo we nuan kang duloh, mari eueuh datang. Buat teuing nya nu dipikiran ku eus mah di ditu teh geus rumah tangga. Tapi eus di dieu hayo we nu nuan. Mikiran itu. Si Elis di tayangan kaditu kadieu.
Neng euis. Tujuan naon di dia? Kisilet. Kisilet ge nuju naon atuh di dia? Biasa nuju tugas abi mah. Oh, tugas. Ah, geus ge biasa di dia teh. Ngagalau ih acara rudet kieu teh rupa. Galau terkeluncat neng teh. Ngagalau kisilet. Tidak aku diis saya kuncat ka dia. Baru princess oge sok galaunya. Atau danya teh sarua manusia, geus ge bisa bahagia, bisa sedih, bisa rudet. Emang na kisilet. Jigana kisilet mah tara galau. Bangun rada jero ieu ngobrol. Kira saya markirkeun la motor karunya saya nu ngaliwat. Naon majarkeun kisilet tara galau. Hah? Emang na kisilet hatena bisa raheut gitu? Tilu sasih kapengker. Anjeunna ninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maot lin. Lain maot. Pina ninggalkeun kawin sareng pilihan mamahna. Memang lamun dicaritakeun perih nyeri hancur tapi dada kumaha deui man kedah kieu perjalanan hidup urang teu bisa kumaha. Ayeuna sanajan meren saya ge cek baktur loba nu nyarios sipating jawara masalah jawara kituna tetep aya masalah hate mah da moal bisa dirasakeun ku sijina dirina sewang-sewang. Ih, atuh nyaho kitu mah kunaon kisilet teh bertindak? Kumaos abi mah jelema sakeika ayana naon atuh da dan abi mah teh anu dibanggakeun teh anu diistimewakeun di diri abi. Sakieu kaayana jalmi heureut pakeun gagap teu aya. Beda jeung nu belah ditu. Meureun nu berlimbangan harta. Tapi boroni mapah oge sok nganggesna capit. Apalah daya tangan tak sampai. Geus atulah tong dipikiran kembae da awewe mah loba aya gadis janda loba anu ngaburcak emang. Emang kedah dicaritakeun anjeunna sareng abi memang saling bunuh saling cinta maksudnya. Tapi da kumaha deui meureun tos janten pilihan mamahna kahoyongna sareng eta teu kersaeun ka jalmi nu sapertos abi kieu. Jadi buat teman-teman jangan pernah buang waktu, buang air mata kalian buat orang yang gak penting kayak gitu. Buktiin sama orang yang udah nyanyain kamu kalau dia nyesel ninggalin kamu. Sebut sedih mah emang sedih, rangsak emang rangsak. Kumaha deui atuh kalau kamu ditinggalin dia, ya mungkin kamu belum cukup jadi orang yang sempurna buat dia. Kalau kamu ditinggalin dia, ya mungkin dia lebih bahagia dengan yang lain. Dan kalau masih ditinggalin dia juga, bukan kamu yang gak pantas buat dia, tapi dia yang gak pantas buat kamu. Jadi jangan sedih. Jangan sedih. Kenapa? Ya karena kita gak pantas sedih menangisi orang yang tidak bisa melihat bagaimana baiknya kita memperlakukan.
Bisa sih kita ge move on, tapi memang ai ngaran saha teh masih hese sebenarnya namanya. Tah nih kumaha atuh? Seraras nama yang jujur ya tadi nah hati terus lami dikeem saur neng euis tadi nyarios majarkeun hirup abi jika nu tara galau sanes tara galau sebenarnya mah nanging kumaha da kumanya saya masih bisa ngajalani hidup dinikmati jalani syukuri. Emang eta ge kaperih mah aya sih, cuman si kaperih eta udah dicaritakeun ayeuna sempet hilang disebut move on. Emang udah move on, cuman bisa disebut dina hate ngagurat. Emang deh eta oge, tapi abi bisa jujur dayana kunaon abi bisa ngalengitkeun perasaan eta raheutna eta disaprat. Abi penak sareng neng euis janten aya perbedaan dina masalah mana eta dina kusut hancur penak jeung neng euis sikap beri eta asa buyar gitu perasaan teh. Yang kedah jujur mah gimana abi galau sanes galau ku mantan, tapi galau ku perasaan abi nu ayeuna gitu. Di satu sisi abi isin, satu sisi inget wae. Jadi nu galau di nama abi eta awal penak sareng neng euis. Apri. Ih, si Apri masuk fitnah geura naon da euy lain mojok lain. Terus karena naon atuh di dieu teh? Iya, itu tuh arek nyair ka handap euy teh. Alah eta mah alasan orang terpojok Madina. Inggris ih ya Allah euy teh poho can maya tadi tukang seblak dihantun heula nya Apri ki silet ge nya. Ih naon eta teh masang ninggalkeun. Euy Santai neng Apri, ning di dia heula calik bade ngantosan neng euis. aja Apri teh jangan si euis ki silet ih kaluman. Ngantos saya di dia heula atuh. Santuy, anggap kita lagi di pantai kawan. Ya atuh, mun anu ngambek ieu teh. Narik itu emang saha nu arek ngambek? Secara jawara kos kisilet mah pasti seueur istri-istri nu budak-budak. Ya Allah, kumaha geus kieu. Tapi kebayang da menjadi kabogong kisilet. Pasti aman teh hirup teh. Kawan tuh da kisiletna jawara. Ijaran awewe deh. Tapi dah kumaha Kang Dulo. Hampura euis Kang Dulo. Kajeun Kang Dulo teh wewe Iste bingung kudu kumaha. Tarima tongnya kisilet. Tapi da Kang Dulo kumaha. Teuing Hengek teuing atuh neng diudag mah capek keur meukeun laleuleus. Kisilet kenapa cari yang enggak ada? Maksud neng? Ya, ayunan kan masih jomblo. Aduh, eta si Apri, saha nu jomblo teh ieu teh? Tuh, doma bikang Mang Suud nu jomblo mah. Nepi ka perhatian kitu eta kana doma Apri. Sudah doma tetangga. Ngeuis.
kumaha nu tadi teh? Aduh, naon tah nu kumaha teh? Jawabannya nanti ya di judul film yang terbaru. Stay tune.